Ieu besti anu sok nararanyakeun nyieun cireng jabrig basa eta ku abi geus disepilnya cara nyieunna tapi meureun rusuh teuing ayeuna mah urang lalaunan step by stepnya. Pokona nu utama mah kudu make bawang daun ayeuna urang siksikan heula bawang daunna. Tah hijikeun jeung aci ayeuna acina teh 1/2 kilo besti. Nya eta mah terserah nu rek nyieun saparapat mangga nu rek nyieun sakilo mangga. Bumbuna mah seperti biasa bawang putih bubuk sabungkus, bumbu sedap sabungkus. Uyah sasendok teh heuh cenah eta mah sendok mixu atukeun bae we dasar ukuran nama besti. Tecinan we saeutik nu resep mah nya ngarah gurih tagalokeun heula saacan di caian teh geus galo ayeuna di caianna saeutik-saeutik cai ngagola. Omat saeutik-saeutik galokeun heula sakirana loba keneh nu garing caian deui saeutik tong wakaloba. Ulah nanyakeun takaran cai nya dangke oge boga rarasaan kuleungeun diraba-raba heuras jeung henteuna. Tah geus rada kacampur mah kuleungeun we tuluykeun besti meh karasa heuras jeung henteuna. Pokona mah rada garing semu-semu garing kitu besti ulah nepikeun ka bieu lamun bieu ieu teh teu ngeunah di daharna teh lunyad lanyet. Siga kieu teksturna teh tingal itu. Pokona mah ngahariji kabeh tapi masih keneh aya nu garing-garingan besti. Ari ngabentuk nama kieu we diemple-emple biasa besti tuh cokot, comot, betot, emplekeun, deplekeun ngarang hiji maksudna teh ieu teh. Tuh tapi sisina teh masih keneh ramiping. Tah kitu besti kumaha kaharti teu? Sakitu kot geus jentre lalaunan ieu teh rarasaan mah besti. Tuh jadina teh siga kieu. Urang gorengnya ayeuna cara ngagorengna cenah kumaha? Minyakna teh kudu tiis. Maksudna tiis teh da anger kudu diseuneuan besti maksudna seuneuna teh leutik minyakna tiis keneh diasupkeun. Lamun sakirana sieun ngabalaledug tojosan tuh geus rada gararing teh tojos tengahna. Tapi da moal ngabeledug dijamin ieu mah asal seuneuna sedang-sedang saja besti tong gede teuing. Urang huapkeun nya besti bisi rek ngadengekeun kriukna ieu teh meni kot kriuk-kriuk. Pokona mah ngeunah garing di luar lembut di dalam. Tah sakitu tutorial nyieun cireng jabrig crispy teh besti. Sok rada dagang cireng kieu hek bumbuna teh make bumbu kacang nu rada encer meusan teh ningan. Atawa make bumbu rujak dijamin laris manis besti.